Ayo Pokoknya tos tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng, oke. Nu pada sawer kantun aya didinya. di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Abdi gehilap deui. Hari tawe basa ngalasuluh teh Kang. Nya basa ngalasuluh. Mohon papisah jeung Dede nya sugan isukan mehna bisa leah sok kumaha diomongkeun ku ini. Soal wanjina mah kira-kira sareupna harita teh. Nya basa ngalasuluh teh ya. Punten ini dupi ka kuburan saha tadi tempe teh. Nyi Dasma. Nyi Dasima. Nya ke kuburan Nyi Dasima sareng ka leuwih ronggeng tebihan ka mana? Nya jauh kana ka kuburan Nyi Dasima. Leuwih ronggeng mah eta di tonggo. Moal jauh paling oge 20 menit leuwih boa. Tah mending ka dinya we. Dilarung di dinya. Kumaha ini? Ya enggak usah dewa ya di kitu mah. Nu penting mah geus jentre jadi isukan sore wayana ranteur Dedeh ka tempat leuwih ronggeng. Keun wedang kau gimana bakal nuduhkeun di mana-mana nama geus hafaleun eta teh. Ini geus yakin. Aduh ini moal ngiring. Teuing atuh da. Awak sakieu geus rempok kieu. Kumaha isuk wedang da teh jeung ini oge da pasti main oge nyauhun. Nah bisa terang ini. Da pasti susuk mas di bawah kalinya pasti apaleun main lagi apaleun pasti. Bungkasin ini. Dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu wanci teka rasa geus maju ka tengah peuting. Malahan geus nyedek ka janari leutik. Hawa beuki tiris dipapag ku turuna halimun gunung. Kaayaan beuki teu geunah karasana. Keur mah jauh ka ditu ka dieu katambah ku melawungna sora anjing leuweung ti kajauhan. Nambah-nambah geuman tur kukurayeun bae. Bulu punduk ting sariak. Di tengah imah nopatan geus sarare pasoleng karah. Bubuhan imah sinini imah kitu kaayaanana. Ukur aya anggon hiji bari jeung mahi keur sinini sorangan. Tika sanajan bakating banget ku capek sesah leuweungan kudu mah tibra sare teh. Tapi manehna kasampak keur guling gasahan. Awak gulang-guling sakapeung ulisik sababaraha kali ngalaman nyaring. Basa lilir anu teuing kasabaraha kalina manehna terus rumpur rampak kagigir. Maksud rek ngarampa awak Dedeh nu sare gigireunana. Barang disasar tetela Dedeh geus teu nyampak ayana. Mireungeuh kitu gentak ngaderet nya we. Dedeh geus teu katenjo aya di dinya. Kuniang ti kageuat hudang tuluy gegeroan. Dedeh. Di gero-gero teh nembalan. Dedeh. Kemananya? Dedeh. Cenah bade jung nangtung. Tuluy ngajengkat lengalengok kaluaran saung imah sinini. Susuganan Dedeh keur katampian tapi boleh teka tenjo ringkang na acan. Kuriling ditayang ka tukang sarua eueuh sasaha. Ningali kitu mah hatena jadi teu geunah rasa.
Gewat manehna ngahudangkeun Herman nu jadi salakina pon kitu deui Uju. Kang Herman geura gugah Kang. Jo udang Jo. Aya naon aing? Aduh, aya naon teh? Saudangna maranehna duaan ti kagewat ngabejakeun ngeunaan leungitna Dedeh. Puguh wae di bejaan kitu mah teh nu teu raleuwas. Duana ting jarang hok pangpangana mah Uju nu jadi salakina. Atuh geus kitu mah meh barang tiluanana kaluar imah si Nini tuluy gegeroan. Dedeh, kamananya? Tapi nya kitu au digero teka tembong irung-irungna acan. Nini Salasih anu keur sare dinggona jadi kageureuwahkeun ku nu haraliwu di luar imah. Tuluy hudang muru nyampeurkeun kaluar. Aya naon Sujang? Kaya kacocorawokan tengah peuting kieu. Oh, Nini, Dedeh teh aya Nini. Dedeh teh aya. Baruk. Dedeh, Neng Dedeh. Teu aya. Sumuhun Nini. Iraha. Jigana mah basa abdi keur karulem ni. Duh, kumaha tuh? Tembal tika. Memeh nembalan Nini Salasih ni tenan heula tiluanana nyawe memang aya nu eueuh nya eta Dedeh. Ngadadak paroman si Nini jadi ngemu kareuwas. Tuluy mindahkeun paneuteub ka jauhna bari nyarita. Cilaka Sujang. Buru-buru udag. Nini boga sangkaan mahna keur kaancam jiwana. Padenge kitu tiluanana kontan geruh. Bari jeung hari weus-weus teu puguh laku. Sabab masih bingung naon anu rek dilakukeun jeung rek nyusul teh. Nyusul ka mana? Nejo semahna anu kalah ka geruh si Nini rada kesel bari terenjeng nyarita semu nyentak. Bari teteh nyerag. Lain kali kakak dari itu gawat udah susul mana enak di tempat reruntuk bangunan imah gedong. Eta teh imah gedong urut ronggeng nemi susul bahaya. Atuh geus kitu mah sanggeus nyogot lampu senter setengah lumpat tiluanana terus nyusulan ka tempat anu bieu ku si Nini diomongkeun. Mitra kaum dangu anjog kanu dituju naon anu dibejakeun ku si Nini Salasih memang bener. Barang ditempo teh kajauhan, Dedeh geus aya di tempat di mana aya naruruntuk wangunan imah gedong ronggeng nemi eta. Kasambak behna keur diuk aniprak bari ngulin-ngulinkeun susuk emas. Sabari haringan kawas peuting kamari basa di jero tenda. Dedeh geus poho kana temah wadi. Jiga aya nu nungtun ti alam lain. Haharingan malahan kaditu nama semunu noroweco teu kaharti. Na atuh telilat di harita seor aya angin nyeor muter di sakurilingeun eta patempatan. Kalakai rabeng haliber. Jujuku teh anu ngajejembrung nutupan eta wangunan gedong. Meuni ting haralab sarta mawa ambean anu teu ngeunah karasana kana irung. Persis saperti nu kangse ku Uju basa kamari pating hiliwir bau bangke. Maranehna can saladar. Di lebah tunggul ruruntuk wangunan didinya geus aya nu ngajanteng. Pernahna deukeut tangkal haseum jirim saurang awewe anu samemehna kungsi nembongkeun wujudna di eta patempatan. Eta awewe ngajanteng badis arca nyang hareup ka palebah Dedeh anu masih haharingan. Nyangigi asagi nangkara asalu. Mitra kaum dangu
Anjakal kejadian dina mangsa baheula anu kaalaman ku Ronggeng Nemi tika teh keur leutik keneh. Poho deui maehna karupa-rupa ninina. Di eta jirim awewe nu pikasieun teh sanajan beungeutna katutupan kubukna nu ngaringkiwi, tapi jelas pisan pikeun nu harapaleun mah eta teh jirim Ronggeng Nemi. Dua panonna anu semuhurung keur mencerong ka Herman, Katika jeung Uju nu keur ngajaranteng jauh ti tempat manehna. Telila ret dedeh ngareret ka eta jirim awewe, beungeh dedeh mah seuri. Geus kitu tonggoy deui ngulinkeun susu kemasna bari haringan. Rengse haringan jung dedeh nangtung jiga air nungtun. Manehna mimiti ngalengkahkeun sukuna lalaunan ketayap lengkahna semu kaku bari sakapeung digusur ngajugjug ka palebah tangkal haseum nu aya di gigireun runtuk bangunan imah gedong eta ngadeukeutan tangkal caringin nu teu jauh ti dinya. Tangkal caringin anu kawilang gede tur rambet akarna matak pikasieun ka tempona. Barang anjog dedeh kadinya pluk susu emas dipurageun. Nah atuh anak kalacat bae mehna ngalacat naik kana tangkal caringin bangunan nu hampang na keranan. Jiga monyet teuing naon anu rek dilakukeun ku manehna nu puguh mah sagalana teu lepas tina perhatian ti jirim awewe anu mangrupakeun wujud Ronggeng Nemi anu kiwari beungeutna beda pikasieun kawas jurig anu harita keur anteng ngajanteng di tunggul runtuk imah gedong eta. Berenggeh kitu beretek Herman, Tika, Uju lumpat bating beretek katonggohkeun. Ngajugjug tangkal caringin, nuku dedeh keur ditaekan. Teu paduli jalan nu nanjak nu penting sararea bisa nusul dedeh nu keur tatarekelan. Dedeh. Uju kabehan leungeunna pageuh nyekel senterna seberot cahayana diseberotkeun. Seberot cahayana diseberotkeun kana titincakeun. Dedeh turun Tika bari bluk labuh pon kitu di Herman. Nepi ka sababaraha kali blak bluk labuh Tika sewad kana eurih. Kuniang hudang deui. Barang rek lumpat deui bluk Tika labuh deui gawat Herman mantuan nyengkatkeun awakna. Kitu mah beretek deui lumpat bari nyorotkeun senter nu dicekelna. Mudag Uju nu geus ngabertek lumpat milan maranehanana mubus tuluy ka ditu. Ngalewatan jukut jeung eurih nu ngajejembrung di eta patempatan. Jog anjog ka tempat nu dituju. Saheulanan mah maranehna muterkeun paneuteup ka sakuriling eta patempatan. Tuluy dipuserkeun ka luhur tangkal caringin. Dedeh turun. Cek Uju bari tatanggahan meh bareng sararea gegeroan tapi taya walonan. Dedeh turun atuh nanaonan eta teh. Murag ke. Turun. Mitra di luhur tangkal geus teu katampo naon-naon. Da beuki luhur. Awak dedeh geus katutupan ku dangdaunan. Dedeh. Cek Uju deui bororah nembalan dedeh teu katampo kalangkangna acan. Ngan basa Uju nyorotkeun senterna ka palebah dahan anu rada luhur ngan kociak koe anu ngoceak. Herman Tika Uju sontak ngoroceak bari ngarejat ka tukang. Panon molotot nenjok kalebah dahan caringin di mana kasampak dedeh ngagantung maneh. Beungna dieurad ku akar tangkal caringin dibelitkeun kana dahan anu pangluhurna. Letahna ngelel meh kaluar kabeh, matana molotot pigagetireun. Dedeh. Cuk Uju song senter dibikeun ka Tika. Jangan uing teh, jangan. Uju bari terus nerekel kana tangkal caringin sabisa-bisa. Kutika dicangan ku lampu senter pon kitu deui ku Herman sarua milu nyangan ku senter nu dicekelna.
terekel ujuk nerekel berjeng hese oge. Barang nepi anjuk kana dahan anu pangluhurna gep awak Dedeh dicekel kedua leungeunna. Dedeh, nah jadi kieu. Dedeh, cuk ujuk bari ceurik. Kang, kumaha tuh ieu nurunkeunana? Cuk ujuk bangun bingung. Sok dibantuan ku Akang. Tembal Herman. Baterai nuker dicekelna dibikeun ka Tika terus mehna gula-giru nerekel naikkan tangkal caringin. Anu kaya karek sebeberat cerekel labuh kuprak we. Kang aduh dikosewat elaju cek Herman bari gura-giru deui nerekel kaluhur. Ngan basarek nepi pisan ka palebah uju anak koleang bae awak Dedeh murag. Kusabab akar caringin anu dipake nalian beheungna pegat, koleang kebluk bae ninggang kana lemah satakarna. Di hareupeun Tika pisan. Oceak atuh Tika teh ngoceak reuas ku tetenjoan. Oh, Dedeh. Tika. Cuk uju oge Dedeh bari terus uju mah tuturubun turun. Ngan pas turun teh nincak sirah Herman atuh koleang duana labuh. Geblug untung teu kuna naon neundeut bujurna tapi lumayan asa seueul kana hulu angan. Mitra kaum dangu gancangna carita nepi ka wanci carang cang tihang maranehanana tiluan ngagugulung layon Dedeh nu kari layonna eueuh saurang oge nu tengah las nungkulan kayaan Dedeh anu geus eueuh nyawaan maot teu munasabah ujug-ujug ngagantung maneh dina tangkal caringin. Nu teh jauh tinu tangkal haseum ari pernah nate tukangeun imah ronggeng nemi rada kajauh saeutik deket susukan katonggohkeun ujuk ngaguk-guk lolongseran di hareupeun layon nu jadi pamajikan bari terus-terusan sasambat kanu geus eueuh di kieu. Nah Herman Tika nya kitu oge duanana ngembeng ku Cipanon. Seorang oge can aya nu bisa narima eta kanyataan can bisa narima sabab bingung ku mereka jelasan ka indungna engke lamun seug nyahoan anakna geus tilar dunya secara teu wajar. Pang-pang namah uju anu katempona lain ukur sedih tapi dibarung emosi di sela-sela ngihak ceurik mehna amuk-amukan. Dasar setan boga kawani ukuran dasar awewes ya setan. Memang aing teu wani ngalawan ka sia. Cek uju bari jung cengkat tuluy ngagedi ka arah tangkal caringin. Susuk emas anu nyampak ngagoler di handap gewat dicokot tuluy dibantingkeun satakarna dibalangkeun nepi ka teuing menceleng ka mana. Tapi teu kareret guguri lapan. Tuluy disampeurkeun deui dijejak dikekesak ku suku katuhuna bangun hayang ngudalkeun amarah anu geus muncak. Sia rasakeun sia setan. Memang aing teu bisa ngancurkeun sia. Mana keluar sia? Temmongan aing. Nenjo tingkah emosi uju anu geus di luar kendali, Herman buru-buru nyampeurkeun gawat uju di cewang barejeng di pepelingan. Geus Jo. Geus tong ngabrung sosompra jiga kieu sing ingat. Dedeh mau secara tawajar. Jadi lain kitu carana mereskeun masalah. Anu aya bakal nambah cilaka. Tapi uing can bisa narima Kang. Uing teh tega nampa pamajikan nepi ka kieu kaayaanana. Nya. Sararea oge sarua. Kabeh oge eueuh nu teu mangandeulkeun ku kajadian ieu, kabeh oge ngarasa sedih. Tapi ku ayeuna mending urang sabar heula. Leuwih penting urang buru-buru mawa layon Dedeh ka iman ini salasi. Dikitukeun mah antukna uju jadi lalaler. Hing we ceurik mending nganggukuk dina rangkulan Herman.
adi misana dirangkul ku Herman pon kitu deui uju nangkep lancek misana bari sirih rangkul ceurik paungku-ungku diserangkeun ku Tika anu sarua ceurik meuni eurih-euriheun. Mitra kaum dangu, layon dedeh dijepatkeun di tengah imah sinini salasi. Rup tuluy dirungkupan ku samping kebat ku sinini. Timimiti banget nepi ka dampal sukuna. Uju jeung nu lainna nareuteup sungkawa bari toleh inghak-inghakan. Dadah taing neng dedeh dugi ka kiona. Hampuran ini hampura teu sempat nulungan hidap. Cek sinini salasi nyarita ditujukeun ka layon dedeh nu geus ngajampana ka dibanusan. Geus kitu teh ngalihkeun pangreret kasemahna nu karitiluan deui bari pok nyarita. Enjing urang pula sarawe ieu layon di dieu. Soal ngurabkeun mah tinggal di pipir imah oge teu naon. Tapi ini sigana moal tiasa dikureupeun di dieu kumarga kedah dicana ka sepuhna di kota. Jadi teh lepatna pami urang ngadeusan heula ka urang lembur anu caket di dieu kangge nyuhunkeun bantusan ngajajap layon dugi ka jalan ageng. Tembal uju. Nini oge kahayangna mah kitu Sujang. Tapi sing ingat, hidup kabeh geus moal bisa incah ka mamana. Moal bisa ninggalkeun ieu leuweung. Hidup kabehan masih keur ditutur-tutur, masih keur didaha ku jurig nu gagagah susu emas. Taku kituna demi keselamatan sadarea. Tong baka ingkah ka jauh, pon kitu deui ka lembur anu deukeut. Maraneh moal bisa nepi ka nu di Jogjog. Kahiji eta, anu kaduana jarak ti dieu ka lembur teh jauh Sujang. Katebeh kidul ngalewatan dua pasir. Kata mah aya sasak lamping anu ngahubungkeun ka lembur oge geus ruksak deui. Geus lila eta teh. Jadi moal bisa diliwatan. Bisa oge ngaliwatkan kuduna ratas ka dasar lamping. Eta lampahan berat Sujang. Nganu apal jalanna wungkul anu bisa ngalewatanana. Kon atuh kieu we. Kon ini sorangan anu indit. Cek sinini. Kutan kitu nih. Jadi kumaha atuh nih? Mangpang barang keneh. Urang pandian heula we heula layona. Urang kemitan we heula sapeuting mah. Keusuk nini are kalembur lamun mangkat ayeuna mah moal kaburu waktuna. Tembal sinini kalayan daria. Mitra kaum dangu, hari ini salah sih teh geus lila cicing didinya teh. Manehna sabenerna mah asalna ti lembur Katapang. Nganti saprak kejadian gorombolan serta pamarentah ngayakeun kegiatan pagar betis nu aya di Gunung Galunggung. Jeung kabeh ku tantara disisir ka leuweung-leuweung muda-guna gorombolan antukna sinini jeung almarhum salakina ngungsi ka eta tempat. Kusabab memang salakina teh anggota gorombolan DITII baheula anu teka cara tewak kusabab nyumput di tempat anu singkur.
ngadonyeun saung wawayagon. Nya ti saprak salakina maot si Aki teh dugi kayeuna si Nini Salasih teh cicing di eta patempatan. Mitra kaum dangu sawatara lila mah layon dedeh can di kukumaha masih diarantep keneh ngajepat di tengah imah. Ngan rada kaberangnakeun si Nini terus ngamandian layon di baturan ku Uju jeung Tika. Sedangkan Herman lain muhrim teh teu milu ngamandikeun, teu meunang cenah ceuk si Nini lain muhrimna. Salila ngamandian layon Tika mindeng ngabalieur. Mang palerkeun hatena aya rasa tegenah nalika neuteup layon dedeh anu kadangkala sok pikasieun. Ngerasah marmir kuletah layon anu masih ngelel keluar jeung panonna anu molotot teu bisa dipereumkeun. Tapi kajurung kurasa haat mahna coba nguat-nguatkeun maneh bari teu burung awak asa ting sariak. Sarengsena ngamandian layon dedeh digorotong sarta dijepatkeun deui di tengah imah ku tiluan. Tuluy ditutupan deui ku samping kebat. Anu satadina mah rek tuluy diboehan. Tapi bubuhan eueuh boehna oge jeung geus niningan ukur boga samping eta hiji-hijina anu bisa dipake nutupanana nya antukna layon teh digolerkeun kitu bae barengan ukur katutupan ku samping kebat. Sok ayeuna mah rada heula beh. Ini rek sakalian nyangu keur dahar urang sadarea. Hayu bantuan Neng. Cek Nini Salasih bari gonjeng Kang Kapawon dituturkeun ku Tika di tukang ngeunana. Waktu teu karasa sarengsena dahar parehuma pepelakan si Nini nu teu jauh ti imahna gueur we Herman jeung Tika teh sare. Rek teu kitu kumaha sapenting jeput teu sarasa keureucep oge katambah beuteung lapar nya basa nempo parehuma pare beureum anu sakitu pulena sanajan dengan sangundangan saukur jeung sambal goang jeung lauk teri oge sayur roai nu dikulub teu burung cacamuhilan. Teu nya mah gueur weh Herman jeung Tika teh sare ngan kari Uju harita teh nu teu bisa sare. Tapi ari kuliah ilama reup weh meh oge sare banget ku capek goledag digigireun layon anu ngajepat. Teuing sabaraha jamna maranehanana sarare sanggeus harudang terus muru katampian rek mandi. Rengse mandi tuluy dariuk nyang hareup layon nu masih ngajepat. Bari diselang ku ngawarangkong sautak saeutik. Sedengkeun Nini Salasih katangan keur kaplak-kaplak di tampian. Wanci nyedak kasareupna. Nu dilila mah jangjang peuting oge teu burung ngalingkup ngoekan alam dunia. Di lawang panto Tika keur jongjon ngajanteng bari neuteup nyawang kajauhna kana beleg-begna peuting. Sanggeus sawatara lila ngajanteng di lawang leos Tika ngaleos ka jero gek diuk deui nyang hareupan layon dedeh anu ngajepat nang karak baeud ditutupan ku samping kebat. Aya teg hate anu tegenah nalika diuk deui di dinya teh. Hate ujug-ujug ngarasa keung dibarengan ku bulu punduk anu carangkat. Nalika wanci sareureuh budak Herman geus ngaguher sare. Satadina mah Tika hayang ngahudangkeun pikeun maturan manehna ngembintan mayit tapi teu jadi da karunya ari kudu ngageuingkeun kanu keur sare tibra kitu mah. Sasa tegegelegeran kerekna oge. Bayi rumahu akhirna cineluk deui weh Tika teh cineluk sorangan hareupeun mayit. Sedengkeun si Nini geus ngampih ka jero kamarna. Ari Uju masih keneh nyaring bari lelenggutan ditunjangeun layon teu jauh ti Tika diu. Sok atuju bisa rek sare mah. Keun teteh mah nu ngemit, teteh we nu ngemitan. Oh, aduh kumaha teh? Nya sok we rek sare mah keun teteh heula nu ngemitan. Kagantian peuting kajanarinakeun nya bagian Ujunya. Cek Tika ka Uju. Oh, nya atuh ari kitu mah. Keun ka tengah peuting, uing lilir terus bagi lilir ngemitan. Ari sini nih geus sare teh. Geus jiga nama. Dati tadi oge geus asup ka kamarna. Tembal Tika bari nyarandekeun awakna kana bilik.
Geus kitu mah goledag ujung ngagoledag greup we sare bangun tibra naker. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun.